Dina salah satu judul lagu Teng Teng Ieng. Lain Teng Teng Ieng atuh Teng Teng Ingen. Apa cek baca si Batak si Baduru. Lagu-lagu Teng Teng Ieng. Aduh lagu dinakan lagu dinyanyikan ku si Sunda. Lamun si Sunda, lain si Sunda atau orang Sunda, Bang. Aduh maaf bah. Bubuy bulan. Sok. Bubuy bulan. Hei, Batak lain buluan. bubuy bulan. Enggak bisa lamun bahasa Sunda seperti mana? Oh, sok. Bah, Ulah make buluan da teu ramesa. bubuy buluan. Bubuy bulan. Bubuy bulan. Sarai bentang bah. Wah, Nah, panon poe Warung poe di Sasarung. lain bisa sarung. ayo najis teuing aing mah aing mah megah aing nyalung jeung jalma karari paingan di Lebak tadi cenah rombongan si Ucong mah geus carepluk aduh aing di Lebak karolot kios sing teu aya budak morahan abdi cing teh Aduh, Nah, budak orang jangan bilang walaupun kita sudah tahu tapi masih gede. Kalau tidak percaya coba bah. kumaha kan kumaha nya budak orang namanya ceng teh pejet. Kajian orang teh. beda Dewi Persik mah kangeneun ka aing ya si Karsum zaman ayeuna Dewi Persik lewat Aduh, Aura Pasih lewat Ica terus lewat. dilewat nu kitu mah aing teu kaasup Lain hayangan kalau sok ngedar jeruk deh. ugu da aing teh kan ini Aisyah. Orang mah kali dia masih aura orang masih aya kene. Oh gitu. Kemarin main di Garut begitu naik ke panggung langsung surat hujan. Pokoknya mah nu keproge teh salah mah eta tujuan curug negela locot. Tina kepro. Orang ngalakukan lagu Sunda di Garut mah langsung ngalungkeun melati, mawar, anggrek. Saya nu anu teh sedap malam sakire kieu ya. Nih liwir seungit begitu dialungkeun urang leng. Wah, teu mungkin aing. Teu mungkin kemua. Paling urang jam 3 ingat-ingat di UGD. Teu mungkin. Urang ka rumah sakit nege. Tuh, Tuh, oh cumane bener. sedap malam pas gede kieu. Da pamohalan ai tu kemang sagede kieu mah. Dialungkeun langsung leng. Uya Piuhan ai pakayat kapiuhan. pan epot na kabawa kana tara. Ka arti aya kitu mah. Kausan anu bade pakaulan engke ti Raina Pak Hajat. Beres. Mohon si Nengna aya. Aya tidak minatila. Aya. Kang Iwan. Oke, tabu 12 Kang nya. Urang mah ieu teh rek lagu teh ruas bae. Ai pangrewas. Ruas. Kapan kamari urang kejadian? Kejadian di mana? Kaasupan orai Karsum. Wah, Orai. iya. Ulah gagabah. Ca lancinanana atuh ulang gombrang. Apa naik ka kebon teh sok make celana kieu Karsum. Heeh. Make nu kieu. Urang teh mawa barang bang 2 siki. Heeh. Barang bang. Jalan teh ngapruk kana kebon euy. Kanu bala? Heeh, kanu bala. Heeh. Pas di nu bala orai asup Karsum kana Tidak kolor. jenis. Aduh. Ya Allah, oke. Tak ada ya tuh, kurang teh barang bang teh pagu. Heeh, da murah. Bari getek sok dari juang pakuan. Barang bang teh dilesetkeun. Nah, tadi lesot orai naik terus. Kabeki lila eta orai ka dieu beki naik. Naraya. Heeh, cek urang teh naik teh orai teh ngambah hanyir gitu. Mulit. Itu teh Karsum ya mulit. Tapi ia bertahan. Bakat terus melit urang bukrak kapaehan. Wah, pasti nah. Ai pangka pae. Menang sajam. Oke, pang apa sejam pan mana eueuh batur di kebon leng. Aya nu keur nyadap. Bawa jam. Bawa jam. Nyawa mawa jam nyon dengan cek maneh. Nah, Kira-kira. Kun dia maneh hudang deui. geus lihat itu urang hudang atuh eling begitu nangtung kieu tak inget kan urang tungkul tak belah dia aya nu nongtot kieu ya. Orai teh bade. Urang dikepret deui. Langsung urang bluk deui pakapaehan. Pasti tarik teh ngepret. Orang atuh. Jadi nu beunang orai beunang dikepret. Nah, ada orang mah geus Kayak
anu kakepret mah meureun rerencangan orang. Ya, Uceng. Lamun kitu kapan? Aya tukang arit ulah dikepret ku nu kieu ku arit. Terus Wah, pecih. Urang sangat percaya kana careta eta. Sebab Teu percaya, sebab ari percaya mah kudu dibuktikan. urang mah dari percaya sote ka panganten. Urusan anak orai jeung rokok ya. Aing mah teu ngobrol. Cicing heula. Baca urang main di ijab kabul. Ijab kabulkeun. Sok Mending mending di urang. Contohan pangantennya mun hayang tu maninah dina hidup dina sagarupaning kegiatan urang sing menikmati syukuri nikmat-nikmat nu sareng. Aing teh ketua pimpinan bagi aing. Ah, mau ka mana orang percaya mana mah turunan bangsat lah. Pohon Pak pilih aing ka colongan ku abdi. Mending diijab kabul. Ijabkeun. Tapi dia cara kelas. Si onai mah kalah dihitung atuh. Kurang sabaraha. Kurang dia baik. Wah, Jap. Kasih mi deui. mung aing nyebut karsuma terido kana hate. Ceng. Sok ieu ceng. Adia ya totong. Tah. Leuh. Belah dia mengker ya. Nah. Meniru jit si totong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarima abi nikah. Maksud aing siapa yang rekamanakeun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang. Ieu rokok. Merekna Jarum Super. Merekna Super. Ti panganten. Ti panganten. Urang jama tiluan. Urang jama tiluan. Ridho pisan. Ridho pisan. Ieu rokok. Top jang maneh. Nuhun euy. Maneh mani tarik, maneh tarik. Geuleuh aing mah teu miluan lah kitu lah. Tah kitu. Si aya mani tarik geuleuh aing. Baik. Kamari ge anu tas narima rokok gitu langsung trek. Wah. Kabudak. Di mana ya? Pas nerima jarum coklat langsung blek. Kejap. Enggak budak. Kajian juga bancet. Enggak budak. Karep eta mah karep rek milih ngejejang atau rek milih Bagus rokok. berang jam 11 teh ramai pojitna. Pojit Kabina-bina teh. Ramai dititipkeun kami salamet karso. Ka tukang kenang. jam 2 burit dina punukna pulung sagede kalapa komo. Dina masalah rokok. Ta jam 3 matana teh bari ieu ting armol. Malahan tina irung teh hitut ge tina irung. Matana teh nolong. Ya pasirna. Itu nari urang. Percaya kasih mah teu kuas kamane da turunan garong lah. Mohon Bu, abi begal. Urang sangakeun aya. Salah cekal calna heula. Cekelna satasana pangresa Bapak Iwan ti Daminapila. Urang sangakeun aya. Moal ramai eta pojit. Calon cepong. Sangakeun ka pahajat aya raja calon ka sangakeun ka pangresa Cep Ruby anu di Jumacan Damal. Wilujeng mohon buka uceng cenah nya. Nolol matana. Abang tengku sangakeun. Amanang sangakeun wilujeng orkestra tehna. Sudah kasih kemana-mana anugerah tilu kawasan itu ada pembimbingan kita ada di rumah ada bangku
para tamu laksana. Ngapain? Masih gawe bareng. Hujan dulu. Bicara kene igena, halim buku gaindona, halim tadi cirina, ada esot kacamata, julukan calon rajanya, ketika lagu kocuka, kasurga, anugerah tinu kawasan. Prediction ada mobil Amerika Indonesia Haji Banten di Bandung Raja Carunya Berbahagia masing-masing mana boga ditolakkan kita rupa harus kejengkaya ada penonton awal anu pun aguna langsung aku bersemangat masing-masing pada bukan rupa-rupa harus kaya aku penting naon baik nalaguna dua sumber wadunganku semangat mudah bangun lulung tanam lulung letakkan lulung jantung dimandian melayut buli jiran budak jadi kakak budak bangun akhirnya jadi bangun si budak bangun diwari jadi bangun si budak si budak bangun ayeuna Thank you very much. terus si bapak beapun kabeh nakur naon kok kahandap deui ka deui. Wah bisa gitunya. Kang
hiburan sasirin sabanyereun pikang acung khusus ka urang Kertabuwi urang Nagrog urang Sukamulya dan ramang alhamdulillah sinareng rezeki amin ya Allah ya rabbal alamin Urang mah mengacung tadi kawul naon lagu pop Sunda. Urang mare lagu ieu ek beda ti batur. oh gitu Urang mare kosidahlan. Kosidahan ari kasenian mah naon wae kudu bisa bebas arek kosidah arek nari kudu bisa Biasana lamun kosidahan mah make gengsring. alamun kosidah nu keur modern mah di Tasik aya amanat Nah, amanat. erek nyokot naon di dieu Nah, urang terewe ku alkoyut. lamun di Semarang mah nasi daria mana erek nyokot nasi naon Ah, ambil jajak geus we nasi goreng. Karena kudu penting mah grupna aya. beda busana atunya Sok, di lain jaipongan Gengsring. ieu mah bensin. Kosidah. hei beda busana tuh ieu dianggo tudung ieu Kanggo marawis. dianggo tudung ieu Mah. Masya mana Allah. di tudung Tangan masing-masing. Masya Allah. oh kudu alus atau ame ditayangkeun ke di Duh abi tengah ngosotek. abi dandan deui Ah, harianeun aya mana teh ditumpal abi. Saya urang kangen Pusri. Adi masuk ku tapas. Ku tapas masuk gila. Aku bios teh mah. Eta mana jika nonton di YouTube. Langsung mana nih jika mah Elyon. Nah, itu atau menentukan pemasak. aduh si onai najis juga sulit tiga nosok na daun baru aduh kagak rilis Ayah malah ini tiung atau mah jika digelung. oh pajak nambut pusri kang uceng teu nyanak iket nambut pusri ka pahajat Kau setang Pusri gini kang atuh dianggo tudungna masak teh. Oke, tarik teh teteh. Kumade eta. Ulah buniting urang da ngaliwatan Cipotok. tak ibu endingnya di desa kieu Masuk itu deh. sok dia dianggo ieu tudung atuh minjem bu euy Sanggul ya salah wedro. Baik hadirin sekalian, selamat malam, selamat berjumpa dengan Uceng Group anu bade qosidah dina wengi ieu punten mungkin waktu setengah jam. Perkenalkan saya lawakan ngaos. Perkenalkan saya Siti Nur Aisyah. Nah, kenalkan benar. Kapayun teh payun. Gila. Perkenalkan Siti Nur Ainun. Oh, air mau dikenyot. Perkenalkan Hajah Siti Nur Aini Fatimah. Anu ngagaduhan ieu pimpinan selamat malam dengan Binemo. Punya pimpinan Nemo. Binemo ada hese dama atuh Kita kumaha. benar-benar aja iis. Ulah, monggo ulah digentik. Atau mungkin unanggap teh dina undangan teh hiburan qosidah bisarpah ya kan. Binemo, geus sing tenang we hate dangarana. Tenangan bedan. Nemo, Mana itu atuh. Teh Siti gitu. Teh Siti punten. Ah, gitu. Ini juga nu aral sih Allah. Cager moh.
Ulawa ka bergerak tempoh lah urang lain kawas ka tentara tuh bergerak acan di kawitan acan di kawitan tempohkeun heula urang ketua contoh ngarikeun kitu kata teh mana teteh ieu mah tidak boga penyakit boga penyakit ayo banget kaset gelis sama sing bikin gede kaset kieu Martos kan abi bade nyenak lagu Haridang. sok paling pula paling itu dia tukang tam-tam geus siap kan sok oh sok biasa ya bagus aduh Kenapa kamu teteh meni logo? aya naon si menita loktek Iya panangan teteh kenapa ngambu? Nyungsep. siap siap Ulawa Kamilu ulah mana yang belah itu bisi tepa ada tiga negeri Haridang. Aduh. ayan apa sih nama teh kakara aing mangadanya ting serpes gitu Ya ucap teteh mah ulang izinkeun aya Abah Memet di Cisaga dan nu ngisinkeun di mah Forum Seni dan Budaya. Nah aja tukang tam-tam nu ngisinkeun mah si teteh Neng naik kalau jika nu eta mana mah jika nu lemah ohem kasih eta mah pelahak polohok aya laler karek dihakan cenemo kieu nya tam-tam aya jang kos saya papatahan tartib nu nemeh tuh sopan si eta mah jadi kosim ulah nyebut kos cep kos dengekeun cep teteh gerakanana ulah anu eta teh da abi nuju turun ieu ku anak di kumawana sae mangga ngon dacan diungkilkeun kosim dina ieu pake cewek lain ke cewek klecer lain kacar atuh burosot ieu pake cewek sekenang dung tong tong dung tong coba dung tong tong dung tong Dung tong tong telak kosim tong telak tong tong dung dina dung heula lain tong iya contohan contohan tong 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 aing anas geus adan Mekah tong tong kosim jadi garek durohon dung tong tong dung tong ayat acan emang dia bakal sen maneh ada kan kalau sabade gas kepohoan nyebutkeun atuh udah mani cangkel suku geus siap teh daek we dak kasin ulah hayuh bae dah ayo kasin jilbab bener rujit oh saya teh teladai kasin nah hese kana berarti urang mama milu sieun setrok cuma dibarengan jeung nafsu lain
kasuk-kasuk ngabudalkeun emosi. Hei, aja. Tenang sama. Kedenganana teu puguh eta mah asa aya nu ngaguru hidung. Cicing ora acan. Jadi kosi Mana mata kapan nu ngagerengseng tuh. kenang ulah telat teuing. Dung tong tong suku teh mah geus ieu ripuh ya. Tong dung tapi itu setan. Sok kasem. Mereskeun heula suku terus maneh mah. Tong dicintohkeun kasem. Teh nyentong. Hei. Aduh. Aing mah kalah nyeri baroyok. Nah anjing Senin di desa jam 9. Gandeng lah. Salah baik. Jadi ulah telat, gosip dah kagok kena gerak. Punten. Bisar pas saheng. Ya, berapa cing? Ini ngaguru sampai sana. Sok, gosip. Sok. Nah, enak, dan kasum dia make emak. Tamat kosidama di desa mah jam 11. Handapun salam. Naik naon ngapun salam. Ya Nabi salam. Sudah kaput. Hayang lu amis-amis. Hambawi ya mis. Nama boga anggota ke masyarakat setruk lah. Bisa kena ulah sakit nafsu. Siap. Milu sararea milu. Siap. Nah, enak. Gimana ya, Mas? Itu mahnya koloknya goblok. Tarik kumaha teh teh kancur. Hei. Dina gerak mentong kitu taripu. Mentong kitu. Ya, Sok sana rek nyanyi. Arep. Sok erak koe nu Bang Memet. Tiga remaja atau apa? Tiga. Sana rek nyanyi ha? hormat. Ya, siap. Aduh. Bi. Aya kejadian. Tidak gor sih. Naon teh numpak beleku. Pengambung dungsuk. Siap.
mun salah ulah salah hukum kudain benernya sok bine mah sing bener bine mah sing pakai adehan coba dipakai jing tolok tok si metweti ina jenji manusia gerak eli gerang rezeki kepi Lamara korendra silondok paling dukan manusia gerak iman Bagus teh bener marotan udangi ibunya sangkul barang udangi ibunya sangkul barang yudawarat syarahat ya Allah ya Allah yudawarat syarahat ya Allah ya Allah suk-suk sarabatang sin prima gibi len kolung suk-suk sarabatang sin prima gibi len kolung isuk-isuk sarapan ketak sapisin suara bigiji yang oleh tidur Ada anu kaliwat teh. Anu kaliwat. Mendoan. kalau resahan waktu penyekapan hiburan masih kena panjang suara bihiji jeung ulin tilu Kang ayo pada pakaulan sekedapan hapunten ka Pak Hajat sareng Ibu Hajat oh luar biasa pangarsa Kang Iwan pulungnya di Daminatila 100 pangarsa Kang Iwan aya Raina Bapak Hajat Kang Mandangnya sareng sinengna pada pakaulan kalaresan waktos kantun 2 menit deh hiburan Ka Iwan supados janten peratosan mangga kapayun ka waktos parantos dipasikeun. Pak Iwan punten pisan punten Ya punten pisan setan. kana eta aduh power sih power sih lah mau power cek cek cepang calunga lagu sancan tadi Kang Kos damang Kang Kos alhamdulillah aduh aturan ka pangarsa Abang Kades, di damang. Forum Kebudayaan sareng para wisata di Cisaga punten maaf Pai alhamdulillah damang nuhun itu lagu sancan Kang Onai siap calon cepang lagu ieu kanggo ka panganten